jelema beunghar mah eta bubuahan ge meni lengkep geuning aya apel aya anggur pan urang melimus digorogot jeding-jeding kana bibir. Ye Allah mah maha adil, mata kurang kudu bersyukur ge ulah boro-boro rezeki eta panyakit teh geus meunang ngatur. Jelema beunghar loba duit percaya henteu panyakit nanang tang duit jantung liver kanker sakali ka dokter ratusan ribu jutaan. Jelema leutik pangasilan seeutik eta panyakitna irit bisul romeheun paling berat hapur aya di dieu nu geus ngajual imah gara-gara romeheun. Ka dokter ge tara rek naon ka era-era sok ibu lamun ka dokter ditaros ku dokter kumaha nemalan. Sakit apa bu? Ini merarome. Naon romeheun bahasa Indonesia na? Paling ngecek dokter, oh merarome mah gampang, menggusruk. Nanti juga menyager. Oh naon kemana di mana aya kiai ngebahas romeheun? Taena penyakit hapur. Penyakit hapur pan ubarna ge gampang digosok ge kulaja cager. Henteu cager antep sina belang. Paling eta tatang anu nanya, "Parantos lami jantan meong tutul leus." Urang teh sieun-sieun teuing. Ya, Allah yang Maha mengatur rezeki. Rezeki mah ulah sieun Bu, ulah sieun rezeki mah. Masya Allah, Kang Ibing mah ngahuleng sok tinggalin dagang coet. Ibu itu rumah tangga na meseran coet 2 poe sakali dah henteu. Tapi tukang coet anakna ngilu. Bari jeung coetna paling di tukang 2 dihareup 2. Da moal 5 juta hijina coet. Encar dagang taraje sok digigiwing. Malah simkuring mah di daerah Bandung, simkuring aya babaturan simkuring, hirupna dapat ngajualan tai doma. Nya ti unggal kanang dikerukan, dicanakan sakarung 2 karung, terus dikana kol buntungkeun, ditarik ka Lembang dipake pupuk engkol saminggu 2 kali, 3 kali. Eta tina gara-gara tai doma unggul pan jadi beunghar Bu. Pan terkena juragan waduk. Aya juragan waduk. Tengenah tungtung.